Chandra Birawa. Chandra Birawa. Chandra Birawa. Tempoho bantuan, like, komen, jeung subrek ya. Subrek dukung kreator-kreator Sunda Kudu Baju. Orang Korawa dialog hayo. Mana Korawa? Hidup Korawa, hidup! Hidup Korawa, hidup! Di medan perang. Hidup Korawa, hidup! Ayana sunut curang. Hidup Korawa, hidup! Hidup Korawa, hidup! Hidup Korawa, hidup. Hidup Korawa, hidup! Hidup Korawa, 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 hidup. Di dia barangkat tingali ku Prabu Salya. Rep sida kepabacane catur dria. Basa catur opat dria ngenangen. Angse boten dipunang setinggal boten dipun tinggal dangu boten dipandangu pet metu kalawan napas. Sapi nejati nekanan sapi nuju ginuluran dijabak munajatna Prabu Salya. Ari Prabu Salya teh ngagaduhan ajian nupang sangat-sangat na di jagat wawayangan anu disebat ajian Chandra Birawa. Ari ajian Chandra Birawa kapungkurna anu meretrama meretuana nyata naregi Resi Bagaspati nyatana ti petapan Arga Belis. Di watek ieu Chandra Birawa upami di watek bakal ngaluarkeun jin setan merakayangan iblis pating paruringi setan merakayangan kitu panyariosan aji Chandra Birawa Prabu Salya. Di watek Prabu Salya Chandra Birawa kaluar ratusan jin setan iblis merakayangan dihakan sadayana ieu para pendukungnya tanah Pandawa Korawa daya nu kaliwat daya musuh daya lawan daya kawan ditibanan Prabunya tanah ku Prabu Salya ajian Chandra Birawa diasupan ku iblis ngalumruk tinggal kulit dihakan ku Chandra Birawa Chandra Birawa Chandra Birawa Chandra Birawa Chandra Birawa kitu panyariosanaku sangat-sangat na ajian Chandra Birawa ti pihak Pandawa ti pihak Korawa teu aya musuh teu aya nyatana anu simpati kabeh dihakan ku Chandra Birawa. Hayo mentas si Bima jeung Arjuna nu maju nandingan Chandra Birawa Prabu Salya ajian pang sangat-sangatna di jagat wawayangan modar pana hayo sanurek nandingan Chandra Birawa Salya.
barangkat tingali ku Prabu Darma Kusuma surak amal-amalan ti kaanggangan Prabu Darma Kusuma majeng ka Tegal kurusan alat dia batur Yudhistira maju Darma Kusuma maju oi dedengean teh Darma Kusuma kaula menta lawan si Bima jeung si Arjuna kalah ka ngasongkeun keuyeub apu ayo hayang nyaho si Darma Kusuma rek naon yang hareupan kaula aduh kapunten wah Prabu ka dieu bangsa kalah kadit asongkeun keuyeub apu Simpan barang di pastinya di tanah kapaki dula dah paki dula. rek naon ka dieu Yudhistira bade perang jeung saha sareng wah Prabu kakarak nempo aya nu perang nyembah heula dihakan ku Candra Birawa nyanggakeun bisa perang teu tiasa rek ngalawan kunaon da perang mah moal bisa ku carita mamanawian diwidian kuno maha kawasa kaula perang sareng wa Prabu moal 3 menit maneh modar Yudhistira teu kudu nyembah sawios geus jadi adab putra panjenengan kanu sepuh kedah hormat kabina-bina Pandawa aya nu rek perang rangku heula jadi bingung ngalawan ge moal 3 menit paeh sampean Darma Kusuma nyanggakeun matina manusia kumaha nu maha kawasa jeung amal-amalanana ulah cara mah kakolot pamali sadeu mangga wah Prabu sok papatkeun jam paeh menit ieu jam ieu tungkul kana jukut tanggah kana sadapan bakal diala nyawa kaula teu rempan bakal diala pati kaula teu risi dieu mangga Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Ulah hilap. Sabrek.